Tuh kurariweh raribut mungkin jatah sana ya. Aduh, guys, budak mau diberi coklat penting mah aman, Sini ada sini. Kisah itu teh. Set, ate coklat. Tuh, ke pembagian. Aduh, sehat alhamdulillahnya. Sehat. Kudu basahnya tak. Wih, aman garmuk untungnya. Ini sekoper teh makanan semua. Cuman yang ini sih. Berarti ti di teh langsung ke Purwakarta bae. Mohon Pasadang. nyamper uak heula. Tadina kan uana teu ngiring ka bandara. Mohon ada buan di itu. Mana air dawa sedang ke bandara. Di koper. Oh, bisaannya. Sip. Bisaan ini Kerja juga anak kerja jadi bapak turun. bisaan nih pun namanya. Mesti Bapak mah teu inget ka ieu kawa ieu teu inget teh. Pengen makan apa anu tadi teh. Neng ngin kopi neng. Ya hayang ngopi. Coba. Ya kopi ya. Tuh pembagian. Jadi diutamakeun cenah nu ti Purwakarta heula. Lamun dipurak isukan abang teu mayud di luar. Mayud deh. Pasti ramai. Geus. Nah. Terus Bapak mah penungguan hadiah penting mah salamet alhamdulillah. Pokoknya masa diderek-degan deh. Ngajemput kita tarnang teh isa nembe rumah mah. Dan asa mawa kumaha gitu teh asa deg-degan. Pamangna di dinya teh apa? Eta Pikiran. Bapak teh datang tengah jongke ke keluar langsung. Lah tunduh ceng teh. Tunduh. Gen teh saya tadi teh pak kolebat pantun itu tuh moal budak mah kitu ceng teh. Mungkin sudah langsung lupa. Dia nya budak teh tasa. Rokok Jepang, Pak. Alhamdulillah. Rokok Jepang. Guys. Parah yang udah nyokot duluan. Ya eta Itu nana. Sami. Sami wah. hanet. Iya lanceuk mah ya. Keur initkeun mah gemrot eta adina teh ngajongkeng di bandara teh. Ya cok. Nyok karebil tuh ayeuna mah tuh. Jangkung. Nuhun Allah. Kata mama tata. Sok pada cuaca mah. Perjuangan. Kayak mama macan sadar mamanya. Acannya. Teh geus ngepel bae sore teh Neng. Teh. Apa mun pirasat Indomonya? Ah iya dah.